akhirna dongkap deui ka pasantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Ki Ahmad moro barudak salamet, alhamdulillah. Ieu anu dua bongsang teh kadaharan dipasihkeun ka bapana kiai. Daekeun eta nyokot makana kadaharan, tapi nanya maka santri najis teu daekeun. Teu as hatena. Anu akhirna kumaha para hadirin, teras ieu barudak teh siap ngabangun pasantren saurang hiji alit-alit oge. Jadi barang dugi ka saminggu tetela eta pasantren aya genep sanaos alit. Ibu Ramana maningalikeun we. Sadinten dua dinten Pak, alhamdulillah santri teh nambihan. Tiap dinten eta santri namihan bae. Barang dugi kala bapak lamina eta sataun atawa sawarsih lamina atawa sataun lamina dietang ieu santri parantos aya 60 langkung. Alhamdulillah para saderek, ieu bapana Ki Ahmad ti genep nugi kalebah 60 najis cang nyoran nanya ka santri. Anu akhirna para saderek, barang dugi kalebah 2 tahun Ki Ahmad dietang santrina parantos 100 leuwih. Cepet. Para bapak alhamdulillah hidayah sinarang taufik ti Allah. Dadak sakala inung bapana teh kira-kira tabuh 2 nangis. Basana mah coba ibu menta dihampura dunya akhirat. Barang disampeurkeun ku Ki Ahmad, nanaonan cenah Pak? Tengah peuting kieu. Basana teh jang bapa hampura dunya akhirat sanajan ka anak. Disangka ku bapa mamaneh teh sasar hirup di dunia ieu, si horeng bapa anu sasar ti baheula. Jadi bapa teh ayeuna majang. Bapa hayong diajar salat, bapa hampura sanajan ka anak. Jadi bapa teh anu sasar, bapa teh anu teu bisa hirup rugi teu ibadah ka Allah. Boga rasa rugi ya inung bapana. Gogoleran nangis. Alhamdulillah Ibu Ramana geus kitu hidayah sinarang taufik ti Allah. Dugi ka insaf daekeun ibadah. Getol hudangna ge ti peutingan getol teuing. Jalingeur teuing. Dur subuh jam 3 dihantem. Eta santri mani bingung, ieu saha nu nabeuh bedug subuh ya. Cek saware santri moal salah abahna Ki Ahmad. Bener, Pak, peuting keneh euy. Peuting keneh barudak. Atuh can waktuna ikarak jam 3. Jalingeur teuing meureun maklum mamayu salat. Anu akhirna alhamdulillah ya Ki Ahmad teh santri nyangkin seueur Ibu Ramana parantos insaf. Pala saderek nincak kana hiji taun. Geus kitu pitulung ti Allah. Rizki mah teu disangka-sangka ka manusia nu sabar nu tawakal. Janji Allah dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sasajalma anu tawakal ka Allah, janji Allah ku Allah baris dibere enggon kaluar tina kabingung, tina kasusah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, jeung bakal dibere ku Allah rizki anu teu disangka-sangka. Anu akhirna ieu Ki Ahmad teh digotong royong kusadayana eta santri dikamekahkeun.
didorong ku sakabeh santri mama kiai wayahna kedah angkat ka tanah suci nyukupan rukun Islam anu kalima. Alhamdulillah kaputusan Ki Ahmad diuruskeun ku sakabeh santri berangkat ka tanah suci. Paladirin Ki Ahmad alhamdulillah di perjalanan selamat kalayan bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Barang gancang riwayat cunuk kana waktu ninggang kana mangsa Ki Ahmad bade mulih ti tanah suci. Santri kabeh euneur mapagkeun kiai. Ki Ahmad geus ngange sorban putih, peci putih. Eta jubahna nu kalintang saena eta Ki Ahmad. Barang dongkap pala saderek lungsur tina kapal muridna dugi kanangis sedih banget ku pohara mulyana Ki Ahmad. Ibu Ramana mah kantenan sumawona. Dugi kalebah gugulingan jang Gusti tetela maneh teh meureun hiji anak anu soleh. Keur mah jadi kiai geus jadi haji santri nyangkin nambihan. Syariatna lamun anjeun teu mabet ka pasantren jang ieu bapa jeung ibu teh kana jurang nu mana buah asupna bapa teh. Alhamdulillah Ki Ahmad pala saderek pada ngalayad pada nempok katuangan sanes kanten parantos teu kadahar. Namung Ibu Ramana kapayunan Ki Ahmad teh nangis. Basa nama bunga anu amar watasuta. Ibu sarang bapa ningali anjeun. Geus jadi haji katamah kiai, katamah santri seueur. Namung aya sarupi deui ibu sareng bapa teh nu diemutan beurang peuting ja. Naon Pak? Ai umur anjeun dihitung ku bapa kurang leuwih geus 50 tahun. Nah teu hayang kagungan bojo. Jadi Ahmad teh teu acan kagungan bojo. Umurna kurang leuwih geus 50 tahun. Jadi ibu sarang bapa sok isin ngadenge obrolan barudak pokna teh apa kiai banci kitu. Nu metak wayahna we ujang geura kagungan bojo. Ku hayang ibu teh boga minantu da puguh boga anak ngan hiji-hijina. Insyaallah cenah Pak. Ngan kumpulkeun we ieu santri. Sebab abdi milari pibojoeun moal tiasa sadinten dua dinten. Saminggu 2 minggu moal tiasa. Paling sakedik abdi kedah ngalalakon 7 sasi. Ya Allah ya Rabbi. Sadayana santri bingung. Cek bapana barudak boa-boa guru maneh marek nyangan anu buntutan sugan. Dari bapa mah baheula zaman bapa sapoe ge 15 meunang awewe mada guyeup. Malum bapana mah adat Jawara keneh. Teu tiasa cenah Pak ai abdi mah. Kumaha barudak lamun ditinggalkeun ku kiai lalakon 7 bulan ridho marane? Mangga cenah ajengan ai leres-leres mamangga. Tetep abdi moal bisa robih masantren di dieu. Tah lamun anjeun raridho singkah haradenya ba'da subuh enjing kontan mama rek berangkat. Jadi keputusan Ki Ahmad musyawarah jeung sakabeh santri enjing ba'da subuh bade mangkat. Doakeun barudak. Barang dur subuh Ki Ahmad netepan subuh. Barang beres netepan subuh Ki Ahmad dangdos. Sinjang gebeng na ge meuning ngalosin acukna jubahna nu kalintang seueurna. Pala hadirin. Aya model jeung aneh eta Ki Ahmad. Bade milari istri, bade milari pibojoeun. Nah, kalah ka make calana
anu hanapna-hanapeun tuur leuheung lamun alus maka acuk tiamah romeng eta kopiah beureum dipake deui ngahaja manehna teh meser ti Mekah anu persis cara bareto nyoren kaneron eusina teh kitab jeung angean anu bersih 2-3 setel mangul pacul aneh amat eta Ki Ahmad bade milari pibojoeun kitu dangdosanana eta ibuna sareng bapana bingung amat aya aneh eta si Ahmad mad ya Allah nah harek macul ieu teh harek ka mana ai bapa mah milari pibojoeun teh jang teu boga baju ge meuning nginjem ka babaturan teu gaduh sapatu ge namut besi teu bogoheun nah ari anjeun kalah ka kieu cek Ahmad beda Pak ari abdi marek nyobi ka istri teh lamun istri bogoheun kana dangdosan model kieu engke lamun abdi dangdos leuwih gining leuwih bogoheun daripada tina gining tepi kabutin daripada tina seueur artos tepi ka teu dahar abdi mah mung nemongkeun kagagahan jeung kabeungharan keur naon atuh ditembongkeun isin kanu kagungan kanu kawasa ih bener beda nomor mun kieu jalanna ieu tapi ngadoakeun we bapa majang tapi rarasaan 7 tahun ge sah nu daekeun santri ge kabeh pada bengong wah acak-acakan kiai dak ya cek sawareh golongan santri ih sahanunya hoda kiai teh kiai ge ai beureum kitu mah atuh ampun saha cing nu rek daekeun doakeun we cek barudak santri euy si lain teh ulah sok wani ngahina basa kanu jadi guru sabodo-bodona ge guru saluhur-luhurna tak-tak moal bisa ngaluhuran kana sirah si lain teh nya eta kitu ai kitu teh mah ngan ku eungap we cenah saya mah nenyona eta kiamat teh angkat duka ka lemur mana duka ka daerah mana sapanjang jalan maca sholawat teu liren-liren teu kacaritakeun Ki Ahmad kacarioskeun di hiji daerah aya jalmi beunghar jenenganana Pak Haji Hasan punten we bilih aya nu sanami ieu Pak Haji Hasan teh kaceluk kaun-aun kakoncara gajana pria jujuluk adil palamarta lengahing gilang kancana nganggo makuta binu kasiri tina retes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta mun cara wayang asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pinter tanu iku mangsi perta iku kalam namun ayah salah seetik Pak Haji Hasan teh rada medit ari kagungan putra pala saderek jenenganana teh Ratna Mintarsih ieu budak kirang langkung yuswana 15 tahun majeuhna parawan Majaputri ari kageulisanana eta Ratna Mintarsih teh bintangna parawan di kota eta teu aya nu mahi Pak ditingali gidigna meuni gidig ringit ditenyo lengkah perak kepatna meuni singkertip eta pipina oge bapa metak ti soledat kutu ti jalikeuh tuma geulis mangudin mah geus pohara we pokona mun nyoma euy Allahu Akbar kagelisan Ratna Mintarsih teh jadi euneur sadadayeuh onar saja jagat geger sakabeh sudager Pak geger sakabeh pagawe geger sakabeh jelema beunghar dararongkap ka bumina Pak Haji Hasan ngalamar najis hiji ge eueuh nu ditarima
etaratna mintar si teh sakola ge dijajab ku mobil. Si horeng i kopiah beureum mereka dinya maksudna. Ki Ahmad teh ari Pak Haji Hasan keur nyang hunyar we dina kursi males. Nya nu maca sholawat barang katingali teh Pak pucung hule eta Ki Ahmad make kopiah beureum mawa gemolan. Oh nu rek menta-menta. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Dongkap Ki Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaji medit. Ayeuna cenah ujang. Rek menta-menta cenah maneh teh. Sanes ajuragan. Abdi teh milari padamelan ceuk Ki Ahmad. Oh. Milari padamelan. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Kitu ge ulah diukna tangga jang menang ngepel tah turun. Nah, kabina-bina teuy. Calikna tangga teu meunang, pokna menang ngepel. Korosak deui Ki Ahmad teh kana koral curugan teh tah. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Heueuh, poho deui Bapak. Jang urusan pagawean mah geus teu aya. Kebon karet ratusan hektar beres. Duka sawah cenah ieu. Ke urang panggil manor gawe nya jang sebab mama mah henteu terang. Apakah aya keneh pagawean apa teu aya? Sebab aya anu ngabogaan kawasa di dieu teh soal pagawean mah. Ku Bapak geus diserahkeun. Saha ngaranna Pak? Kawasa benda Pak Haji Hasan teh Pakarman ngaranna. Punten bilih aya nu sami-nami. Eta Pakarman teh juara, Pak. Teu meunang salah seutik main gelepok bae. Jalmina jangkung ageng. Make iket hideung, baju hideung, calana hideung. Tukang bobok, tukang tarok. Cek nu bohong teh mah ngan henteu tukang ngabobokan anerok mah. Ilmu-ilmu kalahiran pinuh. Ajian weduk parung Cigunewa, Cikangkengan, Serak, Cimane, Tanyakan, Braja Musti, Taji Malela, Betara Karang, ilmu banyu Pancasone. Betara Sangsang, sapu angin, sapu inyuk, sapu pare, pinuh deh. Eta majal mateh Pak. Eueuh gawena ngan pasea bae eta gawena. Barang datang angkiran ti Pak Haji Hasan, guancangna Pakarman datang, golokna 1 meter.